para Pandawa parantos aya di suku Gunung Himalaya. Diantawisna Prabu Yudhistira, Arya Jaya Senakula Sadewa lan Dewi Durbani. Anyar kesana. Cahaya nawarana warne kuwung-kuwung melengkung di langit cahyana lir katon kasmaran resmi ngedang ding alon-alon ya kasus sastra sumanga sadayana para kadang panawa parantos aya di suku Gunung Himalaya diantawisna Prabu Yudhistira Arya Jayasena Arjuna Nakula
kula kalawan Sadewa boten kakantun garwa kadedeh Dewi Drupadi samya parantos ayu mangsa nu utami sateacana para Pandawa hanyat ka Gunung Himalaya katingal silih rangku silih uyup maduka asih silih simbah ku kadedeh silih banyur kurasa tes hujan cipanon kiamat tina hatena sewang-sewanganan yo masin menan dewa jagat pramodita dewa jagat kang hinga betara rai kadedeh si Kakang Arjuna nakula Sadewa lan Arya Jayasena tah Aryayeuna parantos dugi kana wancina parantos tiba kana mangsana yen urang teh gaduh itikat suci ku perantawisan Gunung Himalaya urang teh bakal tiasa ngelebur dosa mudah-mudahan urang ulah pisah deui yang tawis genep insan ieu tiasa dugi ka Gunung Himalaya kitu rai sawangsuna upami urang tiasa pisah dina salebet ning ieu ngalebur dosa muga-muga arwah urang bisa patapung laung di alam kasucian bisa pamprok jonghok di alam kalanggengan kitu we pamerdih hate akang mah yai sena kunaon maneh nyarane kana cadas bari huleng jentul ngalamun ara yang hareupan kieu Kakang Darmakusuma aral jeung Subaha geus musnah aral jeung Subaha geus leungit pokok utamana itikad jeung rencana urang geuwat jalankeun muga-muga para kadang Pandawa kabeh ulah bisa pisah sing nepi ka puncak anu jadi tujuan hati kitu pamendak Tuang Rai teu nanaon sena syukur we Rai Arjuna kunaon sampean lengas leungis bae tita di semunu aral lamun sakira-kira aral ulah dituluikeun pani teh kudu pinuka ikhlasan keur ngalabur dosa teh Rai cik akang mentawalran ti Rai Janaka Arjuna pantes we Arjuna mah loba lengas leungis ingetan loba kaberat di dunya nya geus bogoh anak pamajikan raya pok Arjuna naon nu jadi kaberat naon nu jadi kaberat Rai muga-muga we sing ikhlas jeung ridho nyang hareupan papait jeung kaprihatinan saperti kieu sok kadinya budalkeun isi hate Raka Prabu sadaya-daya Rai teh leresan ieu mah ari kabot mah teu ayangan emut be kanu dikantunkeun salaresna Rai teh ti kamari oge ngaraos teu bagja yang hareupan kahirupan saperti muka alaman duh Gusti nu Maha Agung anu sifat welas asih ka saku makhluk mulia nu nangetayungan berang kalawan muga disalametkeun anu dikantun puning Curaden Perkesit calon Narpati Astina pileuleyan Subadra isi tetepung deui jeung akang mumika dinten ieu nu mustari saksina Cipanon akang
nyaksian bumi alam jeung ngesina kana kasedih jeung kapuri kararas nu matakwaas gunung semu pada bingung tapi saharaga jeung nyawa pileleyan Subadra kitu pangersayang aku anu sifat welas asli kasih ka makhluk lajeng bae para kadang Panawa anu langsung dipimpin ku Prabu Darmakusuma saparantos sapupina manahna lajeng sami hanyat ngawitan sedak ka Gunung Himalaya anda kesana beakeun kapanasaran akang ti heula rai kamana rai Drupadi maju mangati payuna ka Prabu barang dugi kana sengket puncak anu kahiji ngawitan Raden Sadewa parantos ponok napasna kesang ngucur tina tarangang seg napas tuurna nyoroh cod leungeunna ngagata sadaya pala saderekna parantos aya di luhur Raden Sadewa kakantun tina bakat ku nyoroh cod tuur ngeleper sarta geter hatena bluk nangku banda Raden Sadewa leungeun nu palih katuhu gupai pileuleyan anu moal bisa tepuna naon margina Raden Sadewa teu tiasa dugi ka luhur sebab memang ieu teh Sadewa hiji satria terahing madu rembesing kusuma simpati ka Ibu Rama taat ka sepuh satya ka nagara ngan hanya kal teu daek ngalaksanakeun papagon agama ngan hanya kal teu daek ngalaksanakeun papagon kahirupan jeung agama salilana boga adat somong ria takabur atuh teu dugi ka puncak Himalaya mung dugi ka sengket puncak anu kahiji ngawitan pungkas nyawana anu ngawitan mati Raden Sadewa dina sengket anu kahiji lajeng anu 5 teras nanjak ka puncak Gunung Himalaya sami dateng ing puncak barang parantos Sadewa mati lajeng dina sengket anu kadua Raden Nakula ngawitan napas geus ponok parantos katinggal renghap ranyu kesang ngucur tina tarangang seg napas getar dada coroh cod tuur leungeunna ngalaper blok nangkuban saparantos nangkuban tas nangkara kleper leungeun jeung sukuna sakarat pingaradenana naon pangna Nakula teu dugi ka puncak Himalaya ieu satria teh memang gagah sakti pilih tanding ngan di dunyana sok loba mentingkeun diri sorangan batan keperluan umum hartina asal ngeunah sorangan diri batur mah diantep sanajan nepi ka malarat balang sakitu paripaos siksaanana teh teu dugi kana kasucian puncak Himalaya Nakula mati disengket kadua ayu rai adi urang geus tua mati ari dina sengket katilu parantos katinggal Arjuna rorong heapan
lumengis nangis katinggal cisocan aya mengabuah kaum masihan pipi gugupai panangan karakana nu geus aya di luhur. Arjuna nangis jejeritan awahing ku alim papisah jeung saderek-saderek. Kunaon pangna Arjuna teu dugi ka puncakna Himalaya. Memang Arjuna teh luhur ku ilmu gede ku pamake jemar ku panalar pasagi ku pangarti ahli pasantren tukang milari ilmi tukang maluruh ilmu ngan hanya kal ilmu nanu luhung dipake nipu jeung adigu pangabisa nu pilih tandingan ukur dipake nipu jeung naliku dipake mintran kanu bodoh jabati kitu loba teh nyanyerikeun ka awewe. Arjuna teh dugi ka puncak suci Himalaya sabab itikadna teh ngalaman kasuci ya. Di dieu pisan riwayat Satya Panengah Pandawa matina. Di dieu pisan Ki Arjuna musnah papisah raga jasmani jeung rohani. Lajeng kantun anu tilu masih kekeh nanya ka puncak. Katinggal Arya Jayasena anu gaduh julukan Gajah Panawa ngereketkeun anjeun nguatkeun diri jasmanina soledat kakatuhu soledat kakinca kekeh Arya Jayasena mempertahankeun hayang ulah mati di tengah-tengah Himalaya. Anu gaduh julukan Gajah Panawa nya kasebat Arya Jayasena dina sengket anu kalima mantena parantos sosorosodan awahing atu cadas pinuh kulukut kasebora cai ti luhur leueur karasana kawan tu taya pamuntangan soroso deui panona burial buncelik kuntuna kakerot salirana parantos igaragas taning gamang suku geus barareuh balas nahan sieun ti kosel leungeunna rorowesan sukuna lir anu keket kekei jejengan kuku pancanaka dikayitkeun kana cadas nanging teu mampu pangna Arya Jayasena teu dugi kanu dipimaksa teu dugi ka alam kasucian lantaran di dunyana sanajan yen kalakuan bener jeung jujur tapi taya bijaksana saha kadua gaplok babari teu teungel hampang leungeun pingaraneunan mati dina sengket anu kalima Arya Jayasena Prabu Darma Kusuma sinareng Dewi Drupadi masih kekeh hanyat ka Gunung Himalaya yang puncak kasuci. Barang dugi kana sengket anu kagenep Dewi Drupadi ngawitan rorong heapa panangan tetebih ti panutan istuning ditungtun waktu kernai nanging di dieu tiasa kagamarkeun kumaha abotna kabojo waktu papisah. Dewi Drupadi teu tiasa nyarios naon-naon estu parantos kekep lir gege paosna socana parantos murleng teu puguh titinggalianana eta mangsana sakarat napas parantos renghap ranyug leungeunna kekeh
pageuh nyekel ka panutan suci ati Darma Kusuma. Darma Kusuma teh kaampeuh ningali bojo parantos teu kiat. Kalawan parantos bluk nangkuban dina lahunanana. Ngaya mengabuah kaung bari kesangan di ka Prabu Darma Kusuma. Dedeh teuing rai bojo si Kakang Drupadi. Kakang tetetegan ningali anjeun, aduh ari kudu papisah mah Kakang teteu kelas rai. Dewa tang tayungan pamajikan kaulah hayang ulah pisah deui Drupadi. Drupadi papisah jeung Akang. Takdir teu beunang dipungkir, takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglah, kadar teu beunang disinglah. Astikar sayang Widi mapan baya cilaka wes ora keuna Gusti. Ora kena kampus sutra jingga wis ngentel bae disocane. Anjara puspita miwa kasaliling kongas gandani derialawa. Aja nangis si ora anak. Prabu Darma Kusuma teh kaampeuh nahan Cisoca anu maseuhan pipi. Lami-lami emut deui kana pancen sareng tugas kawajiban itikad suci. Lami-lami lalaunan pananganana anu pageuh pakeupeul sareng ingkang rai dilesotkeun golosot lesot tina pananganana. Dituturkeun ku kecelak Cipanon jung nangtung ret ngalieu gugupai hatena jejeritan ngantunkeun ingkang rai nu salamina dipikameum. Darma Kusuma lajeng kepat miyos bade ngadugikeun itikad sucina dugi ka mana mampuh jeung kuat nepikeun nempuh gunung Himalaya ka puncak kasucianana. Dewa muga ditang tayungan pamajikan jeung palasadiri kaula nu geus muslim. Oge muga kaula sing bisa nepi be ka puncak kasucian.
warirang dicampur cai hari kerubar mah peperepetang nemege tepang-tepang sakali hari tibelak mah seseredetang katiakunan lumiar panuju lumawer ya cormantu ya curmantu katiakunan curmantu katiakunan lumiar panuju lumawer cormantu mantur kadiakuna anrapus kita miwaka saliring kongas gandane saliring kongas parantos dugi ka puncak kasucian parantos dumugi ka puncakna Gunung Himalaya estu Dharma Kusuma teratu adil pelamarta tiasa nyumponan kana papagon nagara jeung agama dina waktosna leumpang ge sasoledatan soledat ka kenca dijaga ku jakat soledat ka katuhu dijaga ku sedekah anu mayang sarta anu ngabina sajroning dina kaprihatinan teh amal nu soleh anu pernah dilakukan nalika hirupna di alam dunia barang dugi ka puncak Himalaya kaget ieu pinuh ku salju di sagedengeunana aya hiji sato anu kasebat anjing ieu pianehna kaget ku nira ningali kagetna kagerege kaget kunira ningali kaget tak kagiri-giri Solendra katon pawarna Kemang Wijaya Kusuma agema Prabu Kresna Solendra katon pawarna